Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin wa hadirat muslimin wa muslimat sadayana, mangga urang lanjutkeun kana bahasan amali nembe surat Al-Baqarah ayat 1, di mana di dia kamari dicarioskeun bahwa surat Al-Baqarah itu surat Al-Kahiji diturunkan di Madinah. Teras surat Al-87 upami dina tardih nuzul tiawis di Mekah, sarta disimpen dina surat Al-Baqarah dina tartib mushaf. Upami dihubungkeun sareng sejarah pembumian Al-Qur'an di Rasulullah, sakumaha kauninga bahwa Rasulullah di Madinah teh dirinya diangkat sebagai pemimpin Madinah usadayana agama karena di agama Islam sosanos waktu itu kaitanna Islam minoritas, tapi seluruh Yahudi Nasrani Majusi penduduk Madinah, setiap kabilah, setiap kelompok, karena dakwah para Ansor sebelumnya yaitu Nabi Muhammad diterima sebagai pemimpin, kemudian membuat perjanjian Madinah atau piagam Madinah sehingga semuanya siap. Nah, tentunya sebagai pemimpin secara syariat Rasulullah mendaftar kondisi masyarakat dipimpin. Nah, mawi ini surat Al-Baqarah di awal Allah nyarioskeun 3 kelompok manusia. Hiji aya bener-bener loyalis Rasul, setia, taat, sami'na wa ata'na ka Rasul, siap bersama-sama melaksanakan program-program risalah di Allah Subhanahu wa taala. Nu disebutkeun sahabat. Jadi istilahna ge sahabat dalam perjuangan. Rasulullah, ashabi, sahabatku. Yang kedua, ada kelompok orang yang sama sekali menolak. Sawaun alaihim andartaum am lam tundirhum la yu'minun. Sarua wae papatahan dek henteu dek dibere peringatan dek henteu kelompok ieu mah moal iman. Itu disebut kafirin. Jenisna seueur ge aya Yahudi, aya Nasrani, aya Majusi. Kelompok nu katilu anu api-api loyal, api-api Islam, tapi faktanya mereka adalah punya 2 wajah, yaitu kelompok munafikin disebut. Ta eta benten dicarioskeun ku Allah ka Rasul di awal anjeunna memimpin Madinah. Nah, cek bahasa ilmu pengetahuan ayeuna mah ieu teh disebutna antropologi sosial. Memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat objek dakwah, supaya dina manajemen, dina pengelolaan itu lepat kaprah.
Nah kelompok pertama di dia dicarioskeun disebutna lil muttaqin, jama-jama muttaqin. Jadi jama anu bimtisal awamirillah wa ijtinabi nawahi. Orang yang siap taat intisal kana perintah Allah jeung orang siap ngajauhan larangan Allah. Tah dina ayat kaduana di dia dicarioskeun ciri-ciri orang muttaqin itu poin-poinna teh. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jelema nu ngimankeun ayu sabikuna tasbih, jadi iman mah hubunganna sareng hate. Maka penggerak iman adalah pertama tasdikun bil qalbi. Ada pembenaran dari hati. Sehingga nu nyaho iman asli jeung teuna adalah dirina jeung Allah. Sementara Rasul, para sahabat jeung urang sadayana ukur di hukuman kudohir. Nah pertama, orang nu ngimankeun kana alam gaib. Aya dimakan perkara boba anu samar. Anhum ti ieu jalma-jalma muttaqin kabeh. Jelasna, tegasna mah ngangemin lieu bayan mina basi bohudang di kubur wajana surga wana jeung neraka. Nah, jadi poin pertama di diri garis bawahi adalah jelema nu ngimankeun kana alam gaib. Gaib teh secara lugot mah hal anu teu katingal teu bisa karaba ku panca indra. Sebab Allah nemongkeun makhlukna teh aya sababaraha harti. Aya anu katingal tapi teu kadangu. Aya anu kadangu tapi teu katingal. Aya anu teu katingal teu kadangu tapi karasa. Aya anu sadayana nya katingal nya kadangu nya karasa. Nah itu keanekaragaman makhluk nu diciptakeun ku Allah. Nu moal pendekatanana aya ilmu yakin, aya aina yakin, aya hakul yakin. Ilmu yakin pendekatan ilmu. Aina yakin katingali ku ain ku panon. Nah, kadang kan kedua sudut pandang eta wae bisa berbeda. Antara ukuran sosa sareng ukuran ilmu. Upami urang ningali bentang di langit cek ukuran panon mah laleutik. Ketika panon ditanya bagaimana bentang jeung mimbar, maka bakal jawabanana panon ngajawab da kudohirna kitu katingalna nu socana kitu bakal ngajawab gede mimbar. Karena tidak menggunakannya tadi perspektif. Tapi lamun cek ilmu baru aja mimbar pan aya bintang nu leuwih gede tibatan bumi. Cek ilmu. Nah, lamun patokan sederhana tadi sesuatu nu teu katingal upanca indra, maka beberapa benda pun bisa disebutkan gaib. Bahkan gaib dina bahasa pasar disebutkan jadi eueuh. Nah, jadi lawan tina hadir. Lamun guru ngabsen Fulan, gitu ya, hadir. Fulan hadir. Fulana hadir. Aya bae teh aya di
goib. Teu aya. Lamun ngabsen santri, Asep aya. Tadi Ujang aya. Dede aya. Jena gaib gimana teh? Lain berarti jena berubah jadi jin. Tapi maksud gaib dirinya teh secara lugat teh tadi teu katingali ku panon dina waktu itu. Bumi santri, orang tua santri dia ditinggalkan gaib. Secara lugat. Berarti angin oge gaib secara lugat. Tapi apakah termasuk karena alam gaib anu dimaksud dia? Aneh da ieu mah istilah. Lain teh lugat. Kapan dijelaskan dina basi termasuk jin contohnya. Jin itu dijelaskan dina Al-Qur'an ada disebut jin teh karena memang tersembunyi. Jin secara lugat mah bisa disebutkan gaib. Mata orang sama sebutkan alam gaib. Beda tipi-tipi gininya dunia gaib. Datang tina tinu gaib. Tah maksudna datang tinu gaib teh lain tinu gaib anu dimaksud di dieu. Mun nya jelema datang di alam kubur, mun nya datang jelema di neraka. Tapi di alam gaib teh maksudna alam anu teu katingali di dinya mah masa di dinya mah nyaeta nu lain alam kurang. Kayak alam malaikat atau alam jin. Da jin ge teh apaleun kana alam kubur mah. Teu apaleun kana neraka mah. Teu apaleun kana pimaoteun mah. Faktana Nabi Sulaiman ke dipayun ketika ngabandungan pagawe-pagawe anu golongan bangsa jin ngabangun masjid Baitul Muqaddas. Tah keterangan Nabi Sulaiman pupus. Ieu ngabuktikeun yen jin ge teu apaleun kana kedatangan malaikat maut. Jadi gaibna jin jeung gaibna malaikat beda gitu. Jadi jin ge teu apaleun kana gaibna malaikat mah. Tapi malaikat apaleun ka manusia, apaleun ka jin. Nah, kitu tahapanna teh. Matak jin disebut jin, jannun. Jannun itu atasnya tersembunyi. Hate oge sok disebut jinan. Karena hate tersembunyi. Terus hari atau napi malam sok disebutkeun janna. Palamma janna alaihi lailu. Ro'a kaukaban ta janna. Disebutkan tersembunyi. Karena memang ku ayana reup peuting bumi nu parentu dan sebagainya teh seolah-olah leungit jadi gaib. Jadi tersembunyi. Surga atanapi ieu oge disebutkeun jannah. Karena tersembunyi. Nah, tapi kriteria gaibna eta kabeh nu dicarioskeun itu beda. Setan iblis nu ti golongan jin cek dina Al-Qur'an yarawnahum min haitsu la tarawnahum. Manehanana ningali ka jelema tapi jelema teu bisa ningali ka manehanana. Ta eta sebagai gambaran. Sehingga engke dina posisi pemetaan bakal beda. Gaib jin di pandangan manusia tetap statusnya sama sebagai mitra dalam ibadah. Sebagai makhluk Allah anu sami-sami dituntut kudu ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sarua jin ge dituntut ngaji. Sarua jin ge dituntut salat. Aya nu narima aya nu henteu sehingga sarua jin oge aya dua, aya jin kafir aya jin muslim.
Jadi bersama-sama mengabdi kepada Allah. Ngan bahan baku penciptaanana beda gitu. Amun manusia mah diciptakeunana mingtinil lazim, mingtinin min hamaim masnun, mimma indapik, mimma immahin, dan seterusnya. Jadi manusia mah diciptakeunana tina barang kasar nu asalna tina turub, tina tanuh. Manusia mah. Nah ari jin mah cek dina surat Ar-Rahman khalaqahu min naris samum. Seuneu teh sok aya kingkilaban di luhur tah. Aya kingkilaban di luhur lamun urang ningali seuneu. Tah di jinna teh dinya tinu kitu. Jin mata haebahna beda, haebah teh simana beda. Sebagaimana sima seuneu jeung sima taneuh. Orang jarang takut ku taneuh, bahkan pan diinjek. Tapi lamun ku seuneu orang takut. Itu barang aslina wae siga kitu. Komo lamun taneuh geus dijieun jami jeung taneuh geus dijieun seuneu geus dijieun jin. Jadi bukan sesuatu yang aneh ketika memang jin memberikan efek takut karena bahan baku wae seuneu membuat takut. Terus karena mitra, maka setiap manusia diberi rekan jin. Jadi itu kudu aneh mun di imah jeung sajabana aya jin. Ngan sarua pan jin ge anu bangor, anu bageur. Intina mah cek dina hadis lamun jin didohirkeun ku Allah urang teh ge hese hitut-hitut acan. Ku bakat heurin. Ngentepna ieu dunia ku jin teh ya teh bakal heurin urang teh. Sabab jin mah anakan we ari umurna pararanya. Nepikeun ka 200 tahun teh cenah karek pamuda. 200 tahun. Poe ieu manusia saha umurna 200 tahun. Sementara terus berkembang biak. Anakan. Matak betapa heurina ieu dunya, untung ku Allah bentukna beda. Tapi aya Al-Qur'an pan nyaritakeun gitu. Fa inna lahu qarin, setiap orang punya qarin, punya babarengan. Tah anu sok ngumpul di kuburan teh lamun jelema maot eta teh qarina lain dieu. Sok aya dina zaman nu kasurupan. Grebeg kasurupan. Terus di sana ditanya, saha cenah aki teh? Aya pok teh uyut urang disebutkeun teh. Nya. Uring sastra dilaga. Cenah pun uyut eta. Bade naon cenah uyut teh ka dieu. Malayan hijau. Suguhan kopi pahit, Pak. Kaki mah resep kopi pahit. Bulan euy saeutik. Beres surutu. Begitu surutu aya di Samsu. Pikir-pikir zaman uyut eta geus aya kitu di Samsu. Panca. Nah, bepawuh pana di Samsu. Nah, kade kudu paham tah eta teh qarin disebutna. Qarin teh mun di jelema antar jelema mah temen dekat. Soulmate. Lamun urang jeung babaturan deukeut pan kadang-kadang rahasia-rahasia pribadi ge sok terbuka. Karesepna, kagiatanana, pribadina urang sok apa? Tah qarin teh siga kitu. Matak pantas apa? Bener cenah da baheula cenah uyut oge cek nini cenah kuring. Nya cenah resepna teh kan kieu apaleun. Nya tangtu bakal apaleun naon sababna?
sabab manehna ngabarenganana lila. Sementara roh uyut urang mah cicingna di alam kubur. Sakali deui jin teu dibere akses ku Allah pikeun asup ka alam kubur. Sabab sarua